dakwah Islam jangan pernah dicampur aduk dengan caci maki. Nona gina balak ustad wayah kiwari anu gogorowakan rangkeun hukum tapi sina caci maki, tidak mencontohkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul 'azim wallahu a'lam bishawab. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kullu baldatin yakunu fiha arba'ah fa ahluha ma'sumun 'anil bala'i imamun 'adilun la yadlimuhum syai'a wa 'alimun 'ala sabilil huda wa masyayikhu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa nisa'un masturah la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Al-hadis. Tatalu cekap di payun waktos barantos wengi dak jatah waktos di kepala desa luka tabu sabel ayeuna oke tabu sabarayana setengah cekap setengah jam. Mohon Allah itu misi didendang ke kepala desanya karunya anu dipihormat pengatur waktu para masyayikh kasepuhan guru-guru simkuring bil khusus satu mencet akan pimpinan pesantren Darul Hikmah pun lajeng Haji Tipanihan Siniam anu mungkin dibagi sadayana para alim ulama tokoh masyarakat mudah-mudahan barokah ilmunan sadayana tambih barokah manfaat ilmu aranjina amin. RT RW kadus pakades di khusus aya kurang doakeun moga-moga sadayana jadi aparat pamarentah anu janujur aradil amin. Sadaya jamaah anu sami hadir ibu bapak murang kali santri sadayana mudah-mudahan barokah ieu riungan ayeuna sadayana dilungsuran ilmu anu manfaat amin. Wasail ilmu manfaat jarang dijalmi soleh tur solihah wasilah ilmu jarankeun soleh solihah natijah menang ridona Allah dunia parat ke akhirat. Hadirin rahimakumullah, atos ngaos pun lanjut tadi ayo nama mana alhamdulillah mangresaakan sakula wargi dina wengi nu ayeuna wengi jemaah tahun baru cenah batur mahmureun arulin kurang Cinangerang kurang Tawang mah kumpul ngariung dina acara pangao mudah-mudahan keing barokah sadayana mudah-mudahan wasail wasilah sabab ngariung ayeuna sadaya husnul khotimah bil khusus akan tasdipin ecek sakola wardi anu gaduh alpukahna muga-muga sing kalebetkeun kana kategori hadis Rasulullah sallallahu alaihi man sanna po sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil qiyamah. Nah sarang
tuh janji boh ngurunggut mana sugan moal ka urang dia ka baraya cenah gitu. Saha bae jalma nu nyieun kalakuan hade cara Kang Tasrif ngadamel acar sehingga masyarakat karasan pemuda-pemudi hadir dina acara pangaos insyaallah cek Rasul falahu ajruha weuteung muruhan kahadean keur Kang Tas sakulawar bahkan wa ajruman amila biha sabing bilangan jamaah anu ngiring hadir dina acara pangaosan tamplok sadaya kasayan keur nu boga acara mudah-mudahan parat nepi ka poenan kiamah amin. Muga-muga barokah acara nu ieu khusus Kang Kasipin sakulawargi umumna blok Cinanger umumna di Desa Tau umumna di Panca umumna Tasikmala umumna sajawa umumna sanaga di pasihan kabarokahan saralamet sadayana saroleh sadarana sehingga masyarakatna diraksa tina malapetaka amin. Tadi dina muqaddimahna jangjid ngupas salah sawios hadis anu diriwayatkeun ku Imam Abu Sa'id Al-Khudri nu dikutip dina kitab Bustanul Arifin Hasiyah kitab Tanbihul Ghafilin santri kudu katalar ceuk Rasul wa kullu baldatin po yakunu fiha arba'atun fa ahluha maksumuna anil balai. Setiap lembaga, setiap daerah, setiap daulah mun dijerokna aya nu opat perkara pasti masyarakat nu aya di jerokna bakal diraksa ku Allah dijaga dina malapetaka. Mun urang tahu hayang disalamet, mun urang Cinanger hayang dija, mun urang Panca hayang dirak wayahna di ieu lingkungan kudu aya nu opat golongan. Pertama imamun adil pamimpin anu jalur RT na sing jujur RW na sing jujur kadus na sing jujur kades na ge sing nah gitu kan tong keul da dulur itu yakin tah lupa kades na mata urang doakeun mugia aparat-aparat nu keur jeneng ayeuna ti mimiti R ku Allah dipasihan sifat amanah sifat kajuju da sunat di doa ulah kalah ka dicare bari teu siap ngaganti kitu lin ayeuna mah kararitu nyalahkeun we ka kades teh kade urang Cinangerang ulah kabawakeun ku nu kararitu moal jadi ieu lingkungan mun eueuh numing tatkala kepala desa Malau wajar teu sabab manus jelem lain malaik lain set tapi kadang bener jeung kadang salah matak mun kepala desa tawang bener wajib ditutur mun salah wajib ditinggal sakitu tak kurang doakeun muga sing tambah jujur amin. Sakuma keterangan nu dikutip dina I'anatul Thalibin. Bismillahirrahmanirrahim bareng. Yusannu ad-du'a'u li wulatil muslimina li qaulihi sallallahu alaihi wasallam la tusgilu qulubakum bisabbil muluki walakin taqarrabu ilallahi bid-du'ai lahum ya'tifillahu qulubahum alaikum gitu katalar disunat ngadua jalmi nu sok ngurus urusan umat Islam kumaha da malaweng cek Rasul mun malaweng walakin taqarrabu ilallahi bid-du'ai lahum masyarakat sadayana dekeutkeun dirina ka Allah dengan cara ngaduakeun para pamimpin oke barokah doa masyarakat doa para kiai barokahna ya'tifillahu qulubahum alaikum Allah bakal ngaleuskeun hate para pamimpin nyaah kanu jadi rakyatna.
dikeraskan itu ya. Bisa kabur jam 11. Dong lihat teuing. Encan. Mangkana Syekh Hasan Basri sasauran. Ceuk Syekh Hasan Basri, lamun kami boga duit we cara tadi. Doa gitu nih. Mun kami boga doa anu mustajab, yakin doa rek dihususkeun keur para paming. Mun RT na bager, RW bager, kadus kadesna bager, yakin bakal karasa dampak pangaruh kabageran pamimpin kanu jadi rakyat. Nah, matak doakeun ulah tala kadicarek, mata kampurakan. Dakwah Islamiyah jangan pernah dicampur aduk dengan caci maki. Hampura, ya orang Cinengeran, orang Tawang kan. Dakwah Islam jangan pernah dicampur aduk dengan caci maki. Nomor gina balatah Ustad Wayah Kiwari anu gogorowokan rangkeun hukum tapi sina caci maki. Tidak mencontohkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ka pamarentah nyarahkeun duitna barareuki. Ka pamarentah nyalakeun proposal pangdeuketna. Hampura bisi datang di Panca Tengah Kang Mansur. Sok cirian ku akang, pernah teh kuringin proposal ka akang. Caduk can pernah lemar-lemar acan. Jeung teu hayang ieu. Ari teh era mah. Aku dulu datang ka Pondok. Hampura kan? Ieu seueur anu kapangaruhan ka Wayah Kiwari, ustad-ustad Wayah Kiwari. Istri dakwah peupeujeuh ulah dicampur aduk dengan caci maki. Buka dina tafsir Mafatihul Ghaib. Imam Fakhruddin Ar-Razi sasauran. Kieu Kang Mansur ya. Wa khalatul hujjati barang. Bisabbi sababun lil muqabalati bimisliha wa tanfirun an maksudiha. Oh, katalar. Lamun hujjah dakwah dieusi dicampur dengan caci maki, tunggu sababun lil muqabalah bimisliha. Tong aneh mun aya nu ngahina deui kena. Da eusi dakwah urangna dicampuran ku caci maki. Bahkan jantan sabab tanfirun an maksudiha, mual hasil sukses tujuan daripada hujah tersebut. Usumkan ayeuna mah kan. Usum ayeuna mah. Komo seorang ustad make ngaduakeun goreng. Hampura, Kang, urang mana dulu? Kang Mister aya jigana baraya awas ya kan. Bunuh lin. Mana Mister? Loba Ustad Wayah Kiwari eusi ngajina ngadon ngaduakeun goreng ka umat. Kafir sendiri jangan pernah didoakeun goreng patut Kang Mansur. Kang ulahnya. Sekalipun kafir sendiri ulah didoakeun goreng patut, ngadua mah sing soleh bahkan sing resepeun kana Islam. Ari bener mah ngajina. Kayak buka ku Kang Mansur ku kepala desa Tawang. Tafsir Sawi Kang di awal tingalian penjabaran ayat innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Tidak ada fakta sejarah. Tak kala Rasul dakwah di tengah-tengah orang-orang kafir, ujung-ujung dakwahna walaupun Rasul dihina jeung dicaci maki oleh orang kafir, tidak pernah keluar dari mulut seorang Rasul menghina dan mendoakan goreng terhadap orang-orang kafir tersebut. Kunaon jangan jin, awas datang ka Cimur maneh. Bisi datang ka Tawang Kang Kuwu. Hampura. Kuring pernah demo ka Kang Mudakar. Kang Teang geus berkibar bendera HTI di suatu tempat. Da sadar teu Pak Kuwu? Teu sadar jigana nya. Kuring keur ngaliwat rek ka mana eta berkibar bendera HTI. Ngeunah wae urang Tawang. Hei santri, lamun bener ngaku ahlus sunnah wal jamaah babaja Kang ulah make kaos la ilaha illallah sia tau make kopiah la ilaha illallah maraneh ngaraji fikih si bener lamun kopiah aya la ilaha illallah tong ka WC janjir sia buka tong ka WC komo kotor dihijikeun jeung selempak dicuci ampura Kang seueur anu kajebak Wayah Kiwari kena tulisan tersebut dina Hikam juz kedua tingalian
Kang Mansur nah hikam tingali Kang Mansur. Al asmaul adimah kok bareng. Al asmaul adimah. La yadkhulu biha ila baitil kholai. Asma nu diagungkeun ulah asup dibawa ka WC. Mata kelamun tofi la ilaha illallah Allahu akbar ka WC teu sopan eta ngaranna. Ngartos. Oh, terus tuh kan ya. Makana hampura. Ulah dicampur aduk dengan seperti itulah. Bahaya kabina. Hampura pangkuwo ya geus geureuh loba ayeuna teh. Karena hiji gara-gara media meureuh milu kana dia ilu-iluan deui. Naudzubillah summa naudzu. Maka urang doakeun muga-muga lah ditawa masing saroleh. Pamimpinna sing jalujur, komo kepala desa sing soleh, kamah soleh, RT RW lagi soleh, kang mistar dulur kuring jadi punuh jadi tamah soleh, amin. Untuk soleh pecat ya kang. Ampura kan kabaraya bongan. Jadi kunci pertama mun di desa Tawang di lemur Cinangerang hayang dijaga ku mahasud. Tumbuhkeun pamimpin anu jalud, anu sarol. Nu kadua imamun adil. Naon wa alimun ala sabilil huda. Mun di Cinangerang di Tawang hayang dijaga masyarakatna nu kadua kudu aya wa alimun ala sabilil huda. Para ustad, para kiai sing aristiqomah. Sing aristiqomah ulah sosolotok teu para rubuh. Hampura kan kadang-kadang neangan sasieun sabeunyereun. Loba wayah kiwari nu ngajualan kobong. Loba nu ngajualan masjid, loba nu ngajualan madrasah. Puguhna demi pembangunan pas dicek eueuhna naonan. Loba kang wayah kiwari teh. Hampura kang lamun ustad geus ngeureuyeuh ka larieu rek dikumahakeun nasib umat. Ajeunna geus ngabararohong. Nyebutkeun rek keur ngabangun kobong, aya buktina usaha saha dirinya oge. Turun dana gubrak sekian dicek kapan hampir ditewak. Naudzubillahi min dzalik. Kade Pak Mansur bisika bobodo. Mata kampura janjit ya. Hampura loba nu ngajual mengatasnamakan agama wayah kiwari mah mata pantes dina kitab Tanbihul Ghafilin kan aya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahruju bareng akhiruz zamani aqwamun yaquluna dunya bidini janjit sorry maneh yahruju tong itunya kah? Oke resek mangga sok mohon. Sok pagikeun geresekna ajeuna. Yahruju akhir zaman bakal keluar di akhir zaman saha aqwamun kaum anu yaquluna dunya bidini ngadaharan dunia dengan mengatasnamakan agama. Usum ayeuna teh usum hadirin rahimah teraskeun teh ya kakade ustad nu aya di desa Tau nu aya di Cinanger nu aya di Pancateng wayahna muga-muga tambah aristiqomah amin ari ka pamarentahnya lengir wae ari kana proposal bareugi ka ieu eta teh ulah aya di Mekarsari aya teke uring pernah ngobrol ke ketua EPP Pancatengah Kang kiai tok dibawa kikieunan moal barokah sia kieu diajak kikieuan hampura kan kom usum kamari riweuh raskeun sok lamun para kiai na istiqomah insyaallah masyarakat disalametkeun ku Allah dijaga ku Allah mangkana ulama jeung umaro ngahiji kan tak kitu Kang Kuwu ulama jeung umaro kade sing bisa ngabedakeun wajib kan kiai aya di pamarentah lamun tujuanana nu tilu hiji nushin rek manasehatan bisi Kang Kuwu malaweung wajib tah dinasehatan ku ustad ridolin Kang Kuwu ridho ulah teu ridho nu kadua lamun tujuan kiai na Kang Mistar aya di pamarentah dapil madolim
untuk menjegal kejahatan-kejahatan anu aya di tubuh pemerintah. Nomor katiluna asaba'ah fil marodi, rek ngadukung program pemerintah anu aya dina jalur agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib aya di jero. Jeung dititipkan. Kada pun Kang ya, da kuring makang Mansur Kang baraya basicna NU. Basicna pasantren. Kadang-kadang tokoh-tokoh para kiai NU di luhur jika berseberangan kan jeung ajaran Islam. Urang ulah gampang moni salah jangan jid sim kuring husnudon yakin kan itulah dalam ranah mudaroh anjeunna mendekati mereka untuk mendakwahkan Islam di tengah-tengah mereka sangkan Islam ulah dianggap cinta peperangan tapi justru untuk membuat perdamaian. Mangka nah mudaroh itulah mahmudah lamun munafik goreng patut. Mangkana mun aya kiai aya di aparat cicing di desa deket jeung kampung jigana ngajauhan masjid jeung madrasah ulah waka suudzon buat tujuan anjeunna tah rek ngomean di jerona nu goreng patut. Mangkana mun tujuan mudaroh wahia mahmudah inda syar'i dipuji pandangan syara. Mangkana ngadakwahkeun Islam teh kumaha carana sangkan non muslim oge resepeun kana ajaran Islam ulah kalakasina mabur tina Islam. Ya Kang Mistar dibuka wakangnya dina kitab Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam. Bismillahirrahmanirrahim ngasarang. Ta'lifu qulubil kufari alal islami afdalu min kulli wajibin wa maslahatuhu arbu ala kullil masolih. Katalar jangan jid cenah tabaraya tuh kungsi di muhik sakedeung mata poro kabur deui jangan jid meunang urang Cina ngerang bari ka dulur cenah nya kawin ade mohon tuh mana cenah cung cenah mana tuh aya geun ngaku dulur ayeuna mah disabakeun. Ta'lifu qulubil kufar al Islam narik simpati hati orang kafir resep karena Islam afdal min kulli wajib lebih halus daripada setiap kewajiban. Naon sababna wa maslahatuhu tarku kullil masolih maslahatna unggulan kana kabeh kamaslah. Mangka na wayahna ulama ngahiji jeung ummah ro tapi tujuan salah saos anu tilu lain rek liangan eusi peujit Kang ya. Kadang-kadang tah nu neangan eusi peujit nu riweuhna mah ieu mata ti bahaya. Nomor katiluna mun daerah urang hayang dijaga ku Allah Subhanahu wa ta'ala wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang tua sepuh siap nitah bener nyarek tina salah. Tadi ge barudak tong diwowoy teuing HP. Sabot ngaosnya engke mah ditunalin cak awas lamun teh dituna atuh riweh kira ngapalkeun anak ngoprek wae HP siap saomnya saom keun isukan geus kawin mah meureun ngoprek awas giringkeun ke orang tuana lain geus hese kan ayeuna mah geus hese barudak daekeun ngararaji teh nya mohon lin matak santri mah manusia langka eta manusia nu langka mah ada kan ya mahal santri mah mantak cek dina akia nih aya gerak dawuhan Rasul itu teh man ahabba ayyang zuro ila utaqo ilahi minan nari fal yang dur ilal muta'allimina. Tuh kata larga saha wae jalma nu resep hoyong ningali saha jalma-jalma nu dibebaskeun ku Allah tina siksa neraka. Cek Rasul fal yang dur ila muta'allimin tingali wajah-wajah santri eta teh wajah-wajah nu bakal disalametkeun dibebaskeun tina siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping eta wa yuharriduna ala ta'limil Qur'an wal ilmi
orang tua sesepuh ngagiringkeun generasina sina mempelajari Al-Qur'an. Sina mempelajari naon? Al-Qur'an. Kade ulah katipu cara wayah kiwari Qur'an ditalar ari elmuna teu diararaji. Nu akhirna ngaharjan Qur'ana sakahayang. Matak tungtungna wal ilmi elmuna keur mesekan Qur'an sina diaji yang jin. Nah margina usum wayah kiwari karena Quran mah resep tapi ngahartian kan kumaha terjemah. Jadi nganalkeun terjemahan ngahartian Quran teh lain bener tafsiranna. Contohan teh gini. Contoh gara-gara ngahartian Quran nuturkeun terjemah kan geus bebeledagan wayah kiwari mah pamarentah kafir jeung togut. Kunaon margina bongan asas nagarana Pancasila lain Al-Qur'an. Kan teh cek Qur'an. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul karena ngahartieuna hanya terjemahnya gitu teh. Lamun dibongkar asna lain kitu pimanaeun ayat. Kafir sokeh nu teu make hukum Al-Qur'an mun hatena inkar lisana inkar kana hukum Qur'an kakara nu kitu kafir. Ari kitu mah Kang Mansur hatena narima kana Qur'an lisan narima kana Qur'an ngan can bisa ngajalankeun hukum Al-Qur'an. Tong disebutkeun kafir jeung togut. Ek nanya Kang Bowo aya teu nu wani togut ditawang? Hah? Boa. Ketuani hareupeun paku meureunang. Keur nyumput mawarani hampura Kang Mistar. Kang hampura dulur ya. Bisi aya nu kitu sina ngaraji deui Kang. Ya nitip urang Cinengerang teu meunang nyebutkeun togut ka jalma nu sok salat. Kajeun salatna belang betong. Teu meunang nyebutkeun togut ka saha wae jelema nu sok ka masjid Kang. Kajeun belang betong salatna. Ceuk saha tingali dina kitabna Kang ya. Togut itu khusus untuk setan, kanggo kafir bahasa togutna. Teu meunang togut ditujukeun kalian di setan. Apa setan? Setan teh anak belis Kang. Anak naon cenah? Anu ceuk dina tafsir surah Al-Baqarah bahwa setan la yu'minu minhum ahadun abadan. Moal aya saurang oge setan nu iman saumur-umur. Jadi togut mah khusus keur kafir, ulah keur kubu nu sok kamas. Punten yang ya. Lamun bener urang tawa ngaku Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang jalma daekeun kamas pepeujeuh tong disebutkeun kafir. Bahkan Kang Mistar kumaha cenajang ieu jelema tara salat saumurna. Tara salat kan saumurna, tapi hatena ngayakinkeun boga Allah jeung boga Rasul ngan katutup ku hawa nafsu saumurna tara salat. Sok nu kitu kafir lain Kang ya. Bingung cenah. Yuk urang muka tafsirna. Yos. Mata kamu raka para kiai ulah semudah mengartikan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. So, kalau baru kieu ngahardian pokona lamun urang Cinengerang salat keur salatna poho ka pangeran, ingetna ka sawah, ingetna kana sapi. Well cenah ge. Asa murah-murah teuing hukum deh kan. Sok da kana itu nomor gina terjebak dengan terjemahan. Terjebak dengan harfiahna gitu. Ya, yang Yazid sahabi jelemaeunana nu teu kasipatan ku poho di alam dunia. Tong boron pangkat Jang Yazid nu kieu patut, jeung nu ngobrolna kieu patut. Cacak Rasul kena dengan sifat poho. Rasul uih perang, salat lohor cuman 2 rakaat. Hilapeun eta teh. Komudi pangkat urang mangkana maksud ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim bakal menang wel jalma salatna sahun. Maksud sahuna adalah yata'akharunaha an auqatiha wala yaf'alunaha ba'da dalik. Ngahirkeun salat dina waktuna geus kaluar waktu teu qada salat dina harti tarikuna laha aslan teu salat sama sekali. Kakara menang wel atuh karunya urang Cinengerang si sok pandangan gendang sepuh ieu pas takbir Allahu Akbar Kang eta nu di masker inget teu kana motor nu beureum da inget motor beureum masuk pangandaran bare itu
inget kana warung, inget ka sawah, sok ni kamilah, inget ka saha, inget ka mamang sugan. Allahu Akbar, inget ka salaki, inget ka budak nu ulin wae. Nya kitu lieu aja. Berarti uel urang teh karunya deui. Mangkana digambarkeun ku tafsirna wel soteh lamun total teu salat sama sakali atawa salatna dibarengan jeung ria kitu kakara wae lu mata kieu Kang ye aslu sunnah wal jamaah nu bener-bener asli aswaja nah mun aya jalma tara salat punten maka ngalamun ieu mah bisi aya di Nyalinung di Cinangerang tara salat saumur eta jelema tapi kan hatena ngayakinkeun boga Allah jeung boga Rasul. Anu kitu Kang ya? Aya di mana? Di desa Cimerak Sukajaya Kang. Di desa Sukajaya Cimerak Pangandaran aya hiji abri Kang selama 20 tahun aing tara salat cenah. Ngaku ka sungkuring. Selama 20 tahun man tara salat. Waktu jadi abrina perang di mantap di Junggam deh Kang tah. Sabaranu aing dibunuh cenah kan tembak mati. Tapi yang yakin ke sholat ke boga Allah aing mah ngaku dah kan aing mumul sholat katutup ku hawa nafsu orang seperti itulah mukmin kafir tapi datang sholat Kang Haji tuh tanya ke Kang Haji tuh Kang Haji nu kumisan kan harus kumis nanti cicing Kang ulah murungkut sok kurang dijawabna ku dalil wios bisa orang gampang munis batur kafir kan wa amma nah ulang wa amma man taroka sholata wa huwa mu'minun muwahhidun fahuwa asin alaihi ayyatuba wa yakdiyaha tuh baraya udah kamu lisin yang tuh ulah baraya kapan kepisah ya ulah merumput baraya jalma nu tinggal sol tapi hatena yakin boga Allah boga Rasul ngan katutup ku hawa nafsu mumul salat bahwa asin anjeunna adalah pedak mukmin ngan maksiat lain kafir kan lain kulantaran mukmin anu maksiat berdosa mangka Kang Haji alaihi ayyatuba wajib tobat manehna wayak dia wajib dikodoan saumur teu salat mun 20 tahun teu salat 20 tahun wajib dikodoan. Atuh teu hade kafirkeun teu hakomo tong ka masjid maka. Deui teh gini. Kunaon kapan anu salat mah maca 2 kalimat syahadat nya Kang Haji. Ari maca 2 kalimat syahadat pandangan Ahlussunnah wal Jamaah syaratun. Syarat kamu berjalan hukum dunia dina sahna kai mana mantak mukmin rek make saksi teu make saksi keun bae ngalamun kudu make saksi wae dalil di mana eta jangan jin dalil jakar tong dibawa ka tawang si dalil jakar dibabat sakalian cicing ulang ngalawan hampura Kang eta teh katipu kuliah dua badiah beda aya arkanus sahadah homsah rukun sahadat aya 5 diantarina aya masyhud aleh hak disaksikeun atuh anggeuskeun jang yajid maca kitabna urang Cina mun bener sahadat kudu make syarat anu al jahid li wahdaniyatillah wa risalati Muhammad sallallahu alaihi anu menentang kana wahdaniyat Allah jeung risalah Kangjeng Rasul intina nu kafir tadina asup Islam bacaan syahadat wajib make saksi kitu Kang Haji ngartos eta Kang Haji nu kumisan ngartos teu bas bisi ka bawah keur cager raskeun kumaha lamun eta zaman nu tara salat teh tadi kaboro maut mah can tobat apakah pasti neraka apakah hak menang panghampura Allah bingung tong ngalamun tuh nempo keresek heula nu di kacamata nempo keresek juga namanya tuluy ke maca kitabna sok wa amma poho deui itu kalah ka maneh wa ida mata wa huwa musirrun ala tarkiha bahwa
tahtal masyiati. Kok jang Lampung baraya baca teu dulur ceukeun bae. Lamun eta jalma nu tara salat tadi ka haji maot teh jang jadi dah teu kaboro tobat manehna. Cek Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa tahtal masyiah anjeunna aya di bawah masyiatillah. Kumaha Allah bae urang teu bisa muris bagja janji. Insa'a ghafarallah wa insa'a adzabah. Allah karep ngahampura pasti dihampura, Allah karep nyiksa pasti disiksa. Kumaha lamun tobat eta jalma ngodoan salat can angeus kodona maot manten kumaha sesana tah kan? Kumaha sesana? Maca kitab deui. Wa idza taba. Kang Nis sarua klieur kalau kami lo Kang. Wa idza taba. Hampura Kang. Cicing cek kuring teu bisa heureuy. Cara haji tadi teu bisa ieu mah. Urang maca kitab teu bisa. Wios? Yakin? Wa idza taba. Wa sarra. Fil qada'i. Wa mata qabla tamamihi fa innahu maghfurun lahu. Mangga Jang Yazid. Awe da mana jang ya. Lamun eta jalma tob tuluy majeng kana qod. Can tamat kodok kabujeng maot. Contoh tadi 20 tahun kodohaneun deh. Kakara satahun tobat maju kodok. Nah maot manten eta kodohaneun nu 18 tahun kumahakeun. Tuh Kang bingung. Cek dina katerangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Kang Mister fa innahu maghfurun lahu. Dihampura sesana mah bageurna Allah tah. Mangkana urang ulah gagabah mun batur cilaka ka batur teh nu teu akur jeung urang. Naudzubillah sumana Allah. Mantap Kang Ku mun rek mapatahan ku. Ulah sok dicarekan dina podium kah ya? Ulah cara wayaki wari beledak berdarekan RT nyarekan ku dina panggung. Mun jentel eta kiai datang ka imahna datang ka kantor itulah akhlak Rasul. Ini panggung gogorowokan diajak diskusi malangpret. Ulah kitu. Hampura Kang ya marek ngahatean ku sina beki jujur kubuna. Cicing Kang ya. Mun bener urang rek mapatahan ku tatkala ku malaun da memang jalmi lain malah ikat cara nak sampeurkeun ka kantorna teu ka kantor sampeurkeun ka bumi. Nah coba cariosan di kantor ibu min itulah akhlak Rasul. Mata aya hadis nu kieu redaksi hadisna mangkanat indahu nasihatun lidi sultanin malaun maneh mah pala yukallimuhu ala niyatan pal yakhud biyadihi wal yakhlu bihi. Saha bae jalma anu boga hak keur nganasehatan mapatahan di sultan RT boga kekuasaan RW boga kekuasaan, kadus boga kades boga pepeujeuh ceuk Rasul fala yukallimuhu alaniyatan. Tong diobrolan terang-terangan hareupeun umat. Daeraheun RT ge boga kaera. Mun bener salah datangan ka kantorna, datangan ka bumina. Sok papatahan berempat mata kakara itu akhlak Rasul. Sakali teu beunang kadua kali sambeurkeun deui, tilu kali sampeurkeun geus teu beunang tilu balu kumpulkeun masyarakat demo ngaranna eta mah langkah terakhir lamun geus teu beunang di papa ieu mah can-can demo janjitnya komo jadi mah geus hayya ala jihad jihad jeung saha mah janjitna keur waktu aman hayang perang mikir kira-kira hampura bisi urang tawang kabawakeun Kang hayang perang arek perangan saha rek merangan kubu, rek merangan kades, rek merangan RT, nu sok kamarajid ya kan. Mun pugu rek merangan kafir bener teu kafirna. Ieu macan pugu can sing kakara cenah cek medsos kafirna oge. Menyareki kitu anak.
mangkana sing sadar sibabul muslim pusuk wa qitalu kufrun mencaci maki umat Islam pasek doraka badag hukumna wa qitalu merangan muslim kufur hukumna lain kala ka jihad kan kufur hukumna. Hadirin rahimah, makana tah kitu kan gara-gara kurang pemahaman tentang keilmuan akhirnya ngahartoskeun Quran sahayang-hayang. Contoh deui neng ya, bisi kajebab ya. Kan aya nu kilin rame viral kelompok hijrah geuningan. Nu nyebutkeun nabi sasar heula memeh jadi nabinya. Ngajual Quran kan iya kan? Cek Quran oge nabi teh sasar heula wa wajadaka dollam pahada. Kan gitu gerabu karena terjemahnya dianggapna dolan teh sasar pahada menang pituduh mata pantas ngahartian nabi sasar heula janten nabi eta jelema teu ngaji tauhid kira-kira teu ngaji tijan meureun kan rasul kasifatan ku sifat amanah. Hadirin rahimah raskeun itu ya raskeun ya mantap bekerja ulah gagabah mangka nah cek Rasul mun hayang beres di antawisna generasi sina bener-bener memahami Al-Qur'an jeung ilmu-ilmuna keur menggali makna Al-Qur'an insyaallah beres ka dituna moal acak-acakan. Nomor kaopatna wanisaun masturah la yatabarrujna tabarrujal jahiliyah pasta istrina bararun nutup or henteu sapertos di masa jahil lima rutut jomnya ngahina kana apal pangeran baruni kacara sandriah darul hik waduh ara halus digamis deh entah itu budi kabina-bina anu sabot di dieu engke mangkana insyaallah mun opat ieu aya ieu lemur ku Allah bakal disalametkeun masyarakatna bakal dibarokah. Nu terakhir Kang Ibin dah yakin kasolehan akang muga dicatat ku Maha Suci. Ieu termasuk salah sawios tawasul bil amali sholih. Naon cenah? Tawasul ku amal sholih. Matak bagian tawasul Jang Yazid yo kade aya 5. Hiji tawasul bil makan. Tawasul ku tempat. Nu kadua tawasul biz zaman waktu. Nu katilu tawasul bil hal situasi jeung kondisi. Nomor kaopat tawasul bil amali sholih. Cara ayeuna Kang Tasdipin nyadiakeun tuangan leueuh tadi ngadongeng rek muludan ngan kaboro rame di Bandungna tetulusna bulan mulud rek silih mulud rame keneh di Bandungna jigana ayeuna melem tahun baru ngayakeun teh jadi muludan kareureuhnakeun meureun nya Kang kono hitung-hitung muludan kareureuhnakeun da teu naon-naon Kang aya lin urang Cinangerang akad nikah keur usum corona teu rame aya hajatna mah ge geus 3 bulan ka hareup aya nu kitu nek nanya ka santri geus ngaji meureun cing akad nikah heula tapi walimahna isukan sunat teu duka teuing cenah Jang Yazid pareto rame teu kawinna teu kabejaan maneh mana euceuna tuh apa Jang Yazid di dieu irhamane jang kawinna nya harta geunan reuas apa ditu tuh sebelum ke urang dia matak cek ulama tetap sunat ngayatkeun wali mahan sanajan sabada duhul sebenarnya naon cenah naon duhul teh ngecas sanajan li lah jarak pemisah tina akad kana wali mata gigi kira-kira hitung-hitung hajat paneri wal akadna geus di ayun matak hayang nama bulan mulud cenah anu rame daging di Bandungna tetulus mulangna silih mulut rame kene ketulus lainna rada sepi jigana mah melem tahun baru duka Kang Minya kemah maju deui jigana barokah nu ayeuna insyaallah muga-muga barokah tawasul ku amal hari ieu sadaya ulah warga akang nu aya di alam barzah ngaraos bingah di barzahna amin naon margina kieu ya neng buka dina kitab Aruf jadi seseorang di alam barzah bakal ngaraos bingah sababiyah saroleh anak incu nu aya di alam dunia. Innar rajula la yabshiru fi qabrihi bi solahi waladih min ba'di.
seseorang di alam barzah bunga na luar biasa sababiyah soleh pala putra nu aya di alam dunia sawang suna ahli barzah di alam barzah bakal nangis cerik di barzahna sababiyah anak incuna garoreng akhlak di alam dunia emang nak merhatikan gitu aja kurang sinang raret kabaraya merhatikan cek di barzah teh bapak teh merhatikan mun urang ngadon WA we hayo pacebokan we hayo hari Quran teu dibuka-buka ngaji tara ceurik ahli barzah teh kan ceurik bukan neng kisah dina Fathul Muin ni anah juz ka 3 tos di asnes atau ari atos mah buka dina sarananya aya ahli Allah dibukakeun ka ngistar ka alam barzah katingali kondisi ahli barzah kan seueur anu narangis di barzah keur elih-elihan careurik di barzah teh keur apai-apanya ditaros ku ahli Allah ari anjeun keur naon balerna kami keur mulungan doa nu diumumkeun ku para kiai kunaon kuring sedih di alam barzah eueuh kiriman doa ti anak incu nu aya di alam dunia naon gawe anak incu atuh Facebookan WA-an nonton sinetron wae bola bae kitu jeung kitu mata kang sedihkeun ahli barzah teh ku aya urang teu kersa ngaduakeun ka ahli bar aya hiji ahli barzah bungah di barzahna suraseri di barzahna ditaros ari anjeun kunaon beda jeung balarea walerna abdi bingah di barzah sababiyah pun anak lain kiai lain tukang ngawuruh cara kantas ribin tukang dagang di tengah-tengah pasar tapi hatena eling ka Allah lisana eling ka Allah hatena dibukakeun ku Allah cara kantasipin buktina ayeuna nyaah ka masyarakat nu aya di lemurna daripada ngalabring ka batu ngabring ka pangan ngabring ka bojong ngabring ka curug deng meuning kene cari cing di sina ngerang ngayakeun pangaos geus kanya akan yakin tak barokah nu kitu kolot bunga di alam barzah hiji waktos dibuka deui ahli Allah ayeuna mah robah nu tadi bungah di barzah ayeuna milu mulung doa nu diumumkeun ku para kiai ditaros ku naon walerna pun anak nu biasa ngadoakeun ka abdi ayeuna tos nuturkeun alam abdi maot buktosna teu aya deui pala putra putu nu nurutan nu tadi putra karena itulah kuring sedih di alam barzah eueuh nu ngadoakeun da pun anak nu sok ngadoakeun tuluy maot abdi sedih akhirna milu mulung doa nu diumumkeun ku para kiai matak jelas kasolehan anak nu aya di alam dunia ngalir kahadian kanu janten ibu rahmat nu aya di alam barzah nitip ka urang cina ngerang urang tawang ka Mansur ya ulah boga anggapan geus maot mah maot eueuh hubungan jeung nu hirup da usum ayeuna mah ngeureuyeuh datang pemahaman kitu teh Kang eta teh ngeureuyeuh ka kampung-kampung baheula mah di mana nya Kang eueuh memang ngeureuyeuh waranian ayeuna mah lah geus bae mapaeh we cenah ge masyaallah komo ngajualan Al-Qur dengan ayat wa allaisa lil insan illa ma tajang Yazid tong dibawa ti ditu entong ka dieu nya awas mun dibawa dipuyerkeun maneh bitisna ke ya mun janji boga pemahaman kitu coba maot ti heula tong diduakeun rasakeun kumaha kaayaan di alam bar mandat yakin kehadiran budak di alam dunia manfaatna ngalir ke ibu rahman nu aya di alam barzah terakhir ayat tawasul ku jalmi tawasul ku bapak ku emak ku guru ku para ambiya para aulia jeung satuluyna eta mah diramekeun dina kitab pemahaman Ibnu Taimiyah wa mawalah mun jalmina aya keneh menang di tawasulan mun geus maot teu meunang di tawasulan Ibnu Taimiyah eta mah mun pemahaman Mu'tazilah jeung pemahaman Khawarij mutlak yang Yazid rek jalmi aya keneh rek geus teu aya teu meunang di tawasulan iya urang cina ngerang mah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah mutlak rek jalmi aya keneh rek tos teu aya mangga ditawasulan da lain menta ka jalmina tapi urang ngadua deukeutkeun anu mau tetep hate konsentrasi ka Gusti Nu Maha Suci matak cek tukang ngaraji balagoh mah itu ngaranna isnad majazi akli sudurul kalam an wahid tidak jadi permasalahan. Hadirin rahimakumullah mugia Kang Bin ieu Kang Bin mah ngajalankeun salah sawios wasiat Syekh Luqmanul Hakim kan janten pala
kapala putrana yakin ku akang ieu dijalankeun di antawisna ya bunaya innad dunya bahrun amikun qad baruqa fiha kasirun minan nas deudeuh anaking ieu dunya teh lir ibarat lautan nu kacida jerona lolobana jelema diteuleum dina kangeunahan dunia dina kamewahan sok lamun kang tadi penuturkeun kana hayang nafsuna dunia jeung dunia kurang kumaha lobana mobil kurang kumaha mewahna harta kurang kumaha lobana lamun nuturkeun kana hawa nafsu geus ngaberung jigana teh tapi alhamdulillah tah eta barokahna kam tadi ngadongeng insyaallah jangjang enjing bade ngaleut jeung padamel ka pamijahan muga-muga barokah sadayana maka inilah nu dimaksud ku Syekh Luqmanul Hakim wasiat kapala putrana ulah diteuleum dina kamewahan moal dicanat mau nalangsang cirina jalma nu katipu kudu ria ieu Kang Misdar hiji aya jemaah malan yahlufuhu resep numpuk harta banda dunia nu bakal ditinggalkeun maot so Kang urang mah kami boga motor henteu odong-odong tawa mobil henteu hayang ulinnya ka batu karas ngerakeun nempel wae batur manu harta loba teu hayangan justru kal kahayang ziarah ka makom waliuna Allah hayang menang barokah ari urang teu naon hate hayang mulang teh ka Bojong Salah we anu ka Madasari tau ka Curug Dengdeng oh saudara neng deket pedah di dieu duka kumaha eta tuh saumur buleun kan mereka kerapa sakali bala keur kawin putra saha oh ieu Cudeng teh ari ti Bandung Daratan ari urang teu apal-apal digana gara-gara paku dibukain eta hiji eta kan ciri jalma nu katipu numpuk harta banda dunia nu bakal dikantun insyaallah akang mah jauh tina eta nomor kedua na ziyadatu dunubin tuhlikuhu resep nambah dosa nu mantak naruksak jeung ngahancurkeun kana diri itu katipu kudunya tak ieu teh Kang biduh asa inget kejadian daerah Pantai Tengah Kang Buniasi ka ujung tuh aya kisah jalma beunghar kakara jiga nama bos kai keun bae ya ngadongeng sing jadi da tersebut jelema ngan jadi enter ya ngawinkeun budakna eta kan bebeakan orkes isuk-isuk nepi ka peuting ajengan ke nangap orkes deui bae mangkari gigireun masjid kan diamanatan ku kiai teu ngawaro eta jelema da rasa aing beunghar nu aing ieu duit teu ngawaro ka kiai setempat kumaha Kang bongan teu ngawaro sabaraha poe sabaraha bulan anjeunna tina kabeungharan langsung dicabut ku Allah kabeungharna malarat deui mantap jelas hikam nyarios man lam yaskurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha sahaja mah teu syukur kana nikmat nu dibikeun ku Allah sarua jeung ngasong-ngasong hayang dicabut nikmat nu geus aya mantap alamat akan gitu perasaan nomor katilu ciri jalma nu tipu dunia tarku amalin yunjihi resep ninggalkeun amal nu mantap nyalametkeun kana diri insyaallah di Kang Ipin mah teu aya sifat nu tilu eta tapi justru sawang sulna mata urang doakeun ku urang sadayana muga-muga tambih barokah sadayana para kiai nu aya di desa Tawang muga kolot tambih aris istiqomah para aparatna RT RW kadus jeung kadesna muga tambah jalujur jeung aradil masyarakatna tambih saroleh harapan Kang Kuwo tadi muga ieu desa Tawang jadi desa anu thayyibah warabun ghafur sadayana aya dina panghampura Allah sakitu bae nu tiasa kadugikeun hapunten anu saangkaduna da geus pas jam 11 bilih aya carios nu teu mantap karaos ngapunten sadayana muga sing jadi ilmu anu manfaat hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.